Orang paling baik. Paling baik kadinya hawanya palingnya. Menta ulah maling, menta. Ada bere kopi, bere rokok, iya jam 12 ya kedeng ya, yuk. Datang bae ya. Nah, dia kopi ya. Anu bogan aya weuh. Menta heula. Maling. Disuk aing karak ngopi ya. Rosa ieu mah mentana ieu beuh. Mang minta korek. Eta di rokona. Jerokona bagir lah. Sekalian mang. Gede kernon din. Garung pegawaian nih. Aduh. Ieu ngomen layangan bae. Oh, aing beurnya. Diingatkan apa gawean. Garung tuh. Ripuh ieu mah. Teu laku boga urang mentakan dipecat. Aduh. Ajo undung anteran kopi yeuh. Oh, begitu temawa dia, tema rokok, tema kopi. Duh, gawe gitu banyak. Gawe kita teh ada semangat ya. Oh, kopi mah. Tapi sugan bae ya anu kertandur gitu. Anu kertandur kan jauh ya sok minum kopina. Heeh. Urang paling baik. Paling baik kadinya hawanya palingnya. Menta ulah maling, menta. Sugan bae jelema na kitu urang menta bae. Liar. Dicangkeng. Kalilus. Aduh. Kemana ya? Ayo tuh tandur tuh. Anu tandur. Tuh, gimana mah? Lu ganeng-ganeng dia. Aing kebeneran ieu teh mau rokok tenaon ya ka sawah enggak ibaratna bakalan dibere ieu kudu boga sawah gitu. Ren eueuh teh dianteran. Ada bere kopi, bere rokok ieu jam 12 ya kedeng ya yuk. Datang bae ya. Nah, dia kopi ya. Anu bogan aya weuh. Menta heula. Mang. Minta kopi, Mang. Geus, minum bae tah. Tuh, ulah cenah ge. Minum bae lah. Mang, kopi, Mang. Maling. Disuk aing karak ngopi ya. Mang minta korek. Eta di rokona. Jerokona bagir lah. Sekalian mang ya jeung rokonanya. Oh geus. Waduh, kumaha ya biang ya. Wih. Rezeki berarti nya ieu mah nya. Ngahaja meureun sorangan mah teu mau rokok ge. Ngajak kumaha dia aing rokok aing bueu aing ja tadina mah aing rek mawa nya tadina nya. Cinta. Geus keke dibere ieu dibekelan. Ngahaja ieu mah ditunda rokona di dibere imah. kudu buka sawah biasana kitu sih biasana lamun kulit teh urang. Jadi teu kudu moal ti imah. Ya arek-arek mawa tah di jalan naik bike teh. Rokok aing tinggalin. Aku manik dibawakeun aku nu boga sawah turun aya jam 10. Rokok aing atuh jam 10 kumaha dia isu keneh dia batur mancan harudang aing geus hudang ka sawah dia sembarangan bae dia jam 10. Jam 10 mangana lain gawe meureun. Pan urang neuleut tadi jam 10 karak ka dieu. Atuh aing ban berdiri di legon teh kadeuleung ku jelema. Nyeleuna tangpang geus kitu tah aing teh. Doang bae awak kieu meureun nya. Dipikir-pikir ku aing. Rokok aing tinggalin di warung. Ini korekna. Geus aing lah terjadilah sugan bae dibawakeun ieu kudu boga sawah. Henteu dia mah. Ayo ngomong-ngomong ya. Ya coba ya minta buras ya nya. Ngabeakeun ieu mah mentana. Aduh sekalian lah urang kudu barang dahar mau kudu ngarokok ngopi atuh kan moal ngising lah. Paling haseup doang keluar. Ai kan aya bari jeung kuehna bae urang ngeunaheun. Woi. Ngabeakeun ieu nyaan. Ieu jerona ya, biang ya aya hurang. Hurang mana? Urang aing maksudna. Urang ieu mah lain hurang. Mantap jasnya. Ngabeakeun ieu mah ngabeakeun mentana. Nu gawe saha anu seubeuh saha ieu mah beuh. Atuh naon lah. Coba bae. Cai. Tah cai tah. Cibalong. Oke, aing cibalong mah. Rosa ieu mah mentana ieu beuh.
sih nikmat. Ya, Ngarokok deui. urang geus kieu mah ya ngarokok geus nya. Ngopi geus. Gawe henteu. Iya tuh gawe mah anu gawe batur gawe mah buka sawahna. Nek naon urang kudu digawe urang ka dieu nyilu doang nyilu. Komenta doang ya. Aja mau terus kan itu nyacaran. Atuh istirahat lah istirahat. Nya geus kitu Kaget ge nya turun. lain masa kunaon ya. Aing kan pegawaian di ditu can anggeus tuh. Di ditu can anggeus. Di ditu can anggeus. Aing mah aing loba sawahna. Loba sawahna aing mah di ditu garapeun loba. Galarung sawahna ge. Atuh seueun ke bakal caang justru urang kudu atoh eta anu bala eta bakal caang. Eta nu caang eta ulah atoh teuing kira bakal bala eta. Yang geus kitu bae geus dia ngomong bae dia lah ngomong bae dia. Ngomong bae dia. Tadi geus aing kira gaweana dia. Wang.